Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kaayana barudak dinten ieu? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Barudak dinten ieu urang diajar ngeunaan babasan jeung paribasa. Hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan dan peribahasa. Barudak, ayeuna urang diajar ngeunaan babasan. Nyaeta ungkapan. Hartina susunan kecap nu hartina teu sarua jeung harti sabenerna. Susunan kata yang artinya tidak sama dengan arti sebenarnya. Itu merupakan ungkapan. Kalimahna ringkes diwangun ku dua kecap. Dilarapkeun ku kaayaan nu teu dijenrekeun sagemlengna. Kalimatnya sangat ringkas dibangun oleh dua kata. Diterapkan oleh keadaan yang tidak dijelaskan secara penuh. Itu merupakan ciri dari babasan atau ungkapan. Contona, Maman dipikaresep lantaran amis budi. Amis budi mangrupikeun contoh tina babasan. Di sini ada contoh. Maman disukai karena amis budi. Amis budi mangrupikeun babasan atau ungkapan nu hartina nyaeta ramah. Jadi amis budi di dieu hartina nyaeta ramah. Ayeuna urang lajengkeun kana paribasa atawa peribahasa. Paribasa nyaeta pakeman basa Sunda anu ungkarana leuwih panjang tibatan babasan. Paribasa umumna ngandung harti anu leuwih jero, aya anu eusina pangjurung laku jeung aya oge anu mangrupa pienteungeun. Peribahasa yaitu sebuah aturan dalam bahasa Sunda yang susunan kata berupa kalimat yang lebih panjang daripada ungkapan. Peribahasa pada umumnya mengandung arti yang lebih dalam. Ada yang isinya merupakan mendorong tingkah laku menjadi lebih baik, atau ada juga yang merupakan contoh untuk anak-anak misalnya seperti itu. Pienteungeun itu adalah contoh, ya, memberikan contoh kepada anak-anak. Contohna adat kakurung ku iga. Ieu mangrupikeun paribasa. Adat kakurung ku iga. Nu hartina nyaeta adat atawa kalakuan goreng sok hese dirobahna. Adat kakurung ku iga. Hartina nyaeta adat atau sikap yang jelek itu suka susah untuk dirubahnya. Itu maksud dari peribahasa adat kakurung ku iga. Nah barudak, ayeuna urang latihan yuk. Pek teangan deui contoh babasan sareng paribasa nu sejena. Masing-masing 3 contoh. Mangga tuliskeun di buku catatan anjeun. Sekarang kalian silahkan mencari lagi contoh ungkapan dan peribahasa yang lainnya masing-masing 3 contoh. 3 contoh ungkapan, 3 contoh peribahasa. Tuliskan di buku tulis kalian untuk contoh-contoh tersebut. Nah, kalau sudah mengerjakan, silakan kalian foto, kemudian upload hasil tugas kalian tersebut di Google Classroom. Silakan dikerjakan dengan senang, bahagia, dan semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.